aku udah gawe capek. Capek banget pegawai saya yang itu ya ngaji nang pulang. Bos ya mun teh hayang akak inggit emang duit yang beli beas. Heulah. Dasar pemajikan teh ngarecok we pegawai teh tanangan duit jeung duit ieu jeung duit ibu. Dasar berkatel paham we. Assalamualaikum Kang Idin. Kunaon geus aku bingung. Ari Kang Idin mari kemana? Waalaikumsalam, buka berte yen teh kuring teh boga pamajikan ngan ngarecok we pegawai teh. Ari kuring kudu kumaha? Tentang para kumaha di dalam perayaan jualan. Sorry, forget kan. Ieu nya aya rek jaman rek ngajak bisnis jeung aya. Kira-kira sawe jamana. Oh, gitu. Kang Idin butuh pagawean, Kang we cocok Kang Lapang. Kang Idin betul-betul pegawaian. Nya Kang, daek teh rejek bisnis naon wae, tenang bayar sesuai. Nya Kang insyaallah hari haram. Nah, itu urang mudah bisnis naon wae. Kemon. Ninggalkeun carita Idin jeung Ujang aya janda anenoy kaheno. Si janda eta teh sok digosipkeun wae. Warung ieu tempat wadah ngagosip maranehna. Best camp, bro. Cuk. Inem biasa dari ieu. Nyaho tuh cuk janda kenapa ni mah ieu saya pas putih mah. Wah, mainnya. Anjana kita tadi udah kawan yang mana kita. Cuk, ayo janda kenapa ni mah ieu pas putih mah laki. Cuk, dan cuma ada gara-gara anjang pindah hadieu kan mencurigakan. Betul cuk. Oke. Atuh wari kitu mah urang lapor kita saling ke urang, kan saling ke urang TRT. Ieu nya mun diantepkeun mah bahaya sorangan baik lembur urang. Heueuh ceu ayeuna mah euceu lapor heula masalah kieu ceu tah. Bisi si jana mau dilalakiin lapor teh mah euceu. Heueuh ceu ayeuna mah nya urang awasieun oleh ku urang. Lamun sakirana si jana eta ngasupkeun dilalaki jeung atau macam-macam tong bejakeun ka Pak RT. Wong teu mah percaya si Pak RT ngalaman dieu bener teu? Geus we aku kieu nya ayeuna we urang ngajenis ti ayeuna oke? Oke. Subhanallah pembela lembur. Kan urang balik ngopi heula ngobrolna. Ya siap. Cekok kedua. Mangga Kang bade kopi naon? Kopi deung dua. Mangga diantosan sakedah. Jadi kan kumaha yen teh kuring kudu gawe naon? Oke, no problem. Akan bisa bisnis jeung aya. Yakin kan saya yakin. Kang punten di kopi mah. Mangga dileueut. Nuhun teh. Mangga Kang. Jadi kieu nya aya teh boga perusahaan gede di Ciberung. Nah, akan gaweanana menangkan mau capek. Jadi naon gaweana? Keperangannya aya teh boga perusahaan domba. Nah, aya oge nang sulap di mah oge tenang ka parabar. Jadi akan mengarik di nomor domba. Jadi kuring teh gaweana nu kur ngarit. Heeh, aya oge reueut momo ye. Yang silahkan kuring daek lah. Oke, it's right. Amazing. Biar Iya. kan bela. Kita gelot. Ayo kan bayarlah kopinya. Kan keperangan kita anjis. Kan ini. Iya, agaknya. Nuhun Kang. Akhirna Idin jadi partner nang pulang perlombaan numpang majuna di Ciberung. Di lain tempat ngomong ke sesatu buruan ikan ngalewat ada kalori. Jana.
Ih, naon ari aja mana nempukeun wae kokon kitu. Atuh suka-suka urang we, ieu panon saha panon aja kan. Memang aja kokon ge apal panon teh buat nempokeun tapi jangan ngantung kokon kitu aku. Bisi eta mah kepedean dasar teh genit, anyar di siswani mulai murid. Ih, ari aja. Iya, ari aja nyaho teh eta lalaki saha kitu kan. Buktina naon kamari mah kita mah penting kayu emang kecil tinggal pakai panon itu sendiri aku. Ih, hari aja. Kamu sok aku simpen kokon gitu aku kokon teh. Tong aku simpen kokon gitu aku. Aja aku eta bisa teu kan. Tong asuh janjeu ka kokon teh. Cuma tong nyebutkeun nana teu tengah tembong dasar geuning. Ih, dasar geus ieu kace ari geus kolot mah bari geus jeung paret mah tong sok aku simpen kokon gitu atuh. Ye, jadi janda mah ulah kagetolan, meuli siga dibalur ku daun tas wae. Sangkat sih nya ari janda geulis mah obat ngomongkeun matakna ce tong ngalobakeun ngarasa nogoak jadi eta nyarios asal dikak wae. Astagfirullahaladzim dasar janda genit. Dasar aja goak geus paret. Dasar janda genit. Nilai uang uang ini kembali pemajikan di malah gara-gara ini kembali. Jadinya pemajikan ini cemburuan jadi dia mengajar ke awas ini. Tepung silila idim datang balik buka sumringa mawa beja jang mumun yang manehna menang gawe. Mumun, atuh akan dilus dope teu pernah di mumun. Akan buka beja pasti mumun bisa dari mana. Mumun. Ih, dia balik. Astagfirullah, Mumun istighfar, Mumun. Dari mana kau mana wae gua wae geus kebalik. Mau kamu mah ngarima, mun akang geus bosen kamu. Mun akang geus moal kamu. Anteurkeun aya mun kamu jeung kawan. Mumun istighfar. Ya akan eta saha din dedebit di mana? Pokok iya, kamu mun teh serius pokona mana balik kamu jeung mama ayeuna oge. Mumun. Mumun. Mana sih Mumun ge eueuh geuning? Iya, Kak. Mumun. Iya tolong duit. Bohongan teh. Mun ulah kasok sauzon atuh ka salapi teh. Dangukeun atuh akang sekedap. Nah, nu kudu dong kudu apa? Akang teh loba ieu balik teh. Jawa mun mun doma. Manya mun dong ka teu balik buang wae atuh ari apa? Da Jawa teh mun di Cibarung. Manya kamu urang geus sama. Kan ayo kadero harap mun tetangga. Dasar awewe kemauan duit. Naon? Henteu. Maksud akang teh akang yang bisa kamu. Iyo. Di lain tempat, para bigo suka nunduk di warung ieu, komo warung ieu beuki rame sanggeus saya berita kami ngomong pas ya. Ceu. Apa nanya? Coba tetap paspor. Apa coge? Ih, amit lagi tuh tinggi geura. Lucu sampai naon? Nyawa teh janda banyak teh gini. Pokoknya dan kalau lucu nyari lucu sambal goang geura. Wah, banyak cuy. Nyawanian nyebut kapu RT lucu sambal goang. Sebenarnya cuy apa tuh? Mereka salah lucu. Si ngalunjak diantepkeun wae mah cuy. Iya, bener ya. Bener cuy. Aku urang rek balik heulanya. Bebeja ka salah urang. Lucu. Ayo cuy. Tadi cuy nya. Biasanya dia datang punya aturan pisan. Amit lucu oke. Silakan ini lihat baliknya cuy. Ini mah kaduna teh kudu ngagosip meuli tanah we cuy. Literasi mah kayak teh
Jadi bapak nulisan kayak si Kokom daripada aku kan, Mas? Ibu lain gitu maksud bapak teh si Kokom teh ya. Teuing mah bapak masuk itu wae. Maaf, atuh emang kunaon si Kokom? Jadi kiri depannya. Basa putih itu lah si Kokom ngampihan lalaki tengah putih kayak mana? Sedangkan mana teh janda, Pak. Terus pas ibu beres di warung, mana nyari kan ibu sambal goang, berapa mama sambal goang. Terus apa nanti Pak Goyang nyebut gitu? Pak, itu mau terbalik, Pak, udah diusir. Digerebek ibu, Pak. Apa jamu? Jadi bapak saya. Bu, ada bapak dari ngomong kalau yang sudah pernah terus apa? Si bapaknya. Di tempat lain akhirnya si Nini melihat Mas Kokom. Assalamualaikum, Kom. Waalaikumsalam. Mama. Yang gintak. Berat. Ke situ 5 PRT, kan maksa PRT kudu ngagerebeg imah si Kokom. Cuy, kemana? Cuma nang beja, cenah si Bu RT ngagerebeg si Kokom juga nggak bakal lama. Kayak mana we? Mana sekarang dan jadi. Kemarin Tubuh. Aku itu kan ada tamu loh, tapi udah mah bapak percaya, mah tapi ibu yang mau kenain aja sih. Di imah si Kokom. Udah. Bapak kok kompak anak Kokom? Udah. Bom. Udah. Now. Mana? This is Mr. RT. Kalau udah kayaknya aku mah udah sama. Alhamdulillah. Bisnisan kami itu lancar. Alhamdulillah lancar. Kan juga poin kan ini sudah we. Nah, aku naon? Biasa. Mangga cek Mister, sit down, let's go masuk. Kang, jadi kieu karena kapan agong hari teh pada ngagerebeg, Kang. Astagfirullah. Aja what happened? What happened? Dirinya geus ngalakukeun anu kudu dilakukeun kan si Kokom. Astagfirullahaladzim, nah ayah makna sama goak di dia. Jangan. Oh, ayah naon di dia teh cina cekak. Cenini. Nah, kalau cepet aya di masih janda terus ieu. Tajeu anu janda kagak telan teh. Lucu eta. Ih, nah hanya bae aku cek Kokom ayah di dia oge. Jangan parunya we kalau tiba bawa ku janda Daud talus ieu. Emang iya Kokom anu emang iya kalau ngalahirkeun Kokom atuh jeung menisok ngagosipkeun we teu kanyahoan ngagosip oge hayo we bergosip. Jadi, baca indung nasi Kokom. Nya, abi teh hidung nasi Kokom. Op. Astagfirullah. Iya masalah ya masalah paman kudu beresin secara Tapi baik-baik. Pak, Bu, kurang bereskan baik-baik. Yes, panggil trekken. Ayo Mr. RT kurang bereskan. Pertama-tama ayo orang panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam menjadi limpah dirakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Langsung we kan Sekang aya wargi dipesa asa ugi ningali Kokom ngabuskeun lalaki ka jero imah biasa dijelaskeun. Aduh, Pak RT, kamu jang ieu mah saudara Kokom di Jakarta. bohong si Inung melok salamat. Bohong PT Inung saksina. Si Kokom mah pian laki ka imah apa sih? Cucu, ieu nya hari teh kamu jang beda tanggal mana ku Kokom teh dihabiskeun mah. Geus ibu-ibu, jadi tanya ku abi orang luruskeun bahwa si Kokom teh anak abi, ieu teh si ujang teh pamanah si Kokom. Oh, jadi kamu jang ieu teh pamana si Kokom kitu? Iya, pamanah si Kokom sabab ieu adina abi. Oh, gitu.